Kieu lah pokona mah koploknya dengekeun keur sararia lalaki anu geus boga pamajikan ieu dengekeun ieu mah ide ti aing ieu mah sugan we kapake ku sia koploknya daripada sia pusing-pusing lah. Kieu ayeuna mah lamun sia boga pamajikan salingkuh ceuk aing geus mendingan piceun anjing moal baleg kulantaran naon lamun jelema geus salah naon geus sakali salingkuh arek dibebener ku kumaha ge tetep anjing teh pasti salingkuh deui mesin Allah kumaha ge sok aing mah kaewas kitu jigana lah pokona kitu we ti aing mah pokona lamun boga pamajikan salingkuh tong liberena naon deui lah pokona geus piceun anjing lamun bisa mah piceun kajarian lah cenah dilebok ku jurig anjing nu kitu mah lah tah sakitu teh aing mah nya papatah ti aing ka lalaki pokona mah nya ulah da loba awewe mah anjing lah lain hiji wae heueuh pokona mah sakitu teh aing ulah poho sia teh kudu ngararopi ampe otak sia sehat nya sakitu pokona mah ingetkeun